abdi ti kelas 9A bade nampilkeun drama Sunda. Abdi Wulansari berperan sebagai MC. Abdi Tia Melinda Putri berperan sebagai Dwi. Abdi Devi Suciati berperan sebagai Dian. Abdi Rapadwi Pertiwi berperan sebagai Rianti. Wilujeng nyaksian. Dina hiji poe diayakeun lomba kuis di Lembur Benteng Jaya. Dwi, Riani, sareng Dian palomba-lomba ngajawab pertanyaan. Wilujeng sumping para pamirsa, kapanggih deui sareng abdi Siti Tomcat dina acara kuis. Langsung bae, pertanyaan kahiji. Tangkal cawu anu leutik keneh, pas engke gede bakalan buahan atawa moal? Nya heueuh lah buahan. Salah. Nya moal piraku tangkal cawu buahan nya lamun geus gede mah cawan lain buahan. Betul pisan. Oke, ayeuna pertanyaan kedua. Lamun hayam berkokok berarti harimau. Eta mah gampang pisan, harimau mau. Kurang benar. Wah si Dewi mah gagal ya harimau pagi atuh. Betul, Riani menang 2 poin. Langsung bae pertanyaan katilu. Aya hiji pamoro anu bade nembak manuk belekok anu ngajajar dina tangkal buah aya 10 ekor. Tah, pamoro eta terus nembak belekok eta beunang hiji belekok. Tah, belekok nu ngajajar di tangkal tadi sesa baraha. Ini salah apa tuh? Salah. Lamun blokokna ditembak hijinya, berarti blokokna sesa 0. Dan nu blokok lainna haliberan rewaseun ku sorat tembakan tadi. Betul, Riani menang 2 poin, Dwi menang 2 poin, sareng Dian menang 2 poin. Pertanyaan kaopat, lamun aya kebo kerepup alias keur urang mangkona kudu kumaha? Wah ieu mah pengalaman abdi nya ti kajauhan atuh, lamun ti kadeuketan mah engke abdi kena kebo. Betul, Dwi menang 2 poin. Nah, ayeuna pertanyaan kalima ye. 2 hewan naon anu pangleutik-leutikna? Nya berapa teu nyaho. Abdi geus di Banten geus satahun piraku teu bisa ngajawab pertanyaan ieu mah. Di Banten ente non wae Belum aku aya wae mah. Jawabanna bakteri. Betul, Dian menang poin 2 deui, jadi poin Dian sareng poin Dwi sami. Pertanyaan kagenep, ari dicekelna empuk pak peleye tapi lamun ditokol mah kasadana pak mungreng. Tah ieu mah gampang deh hayang dina ukuran drum. Betul, Riani, Dwi sareng Dian poinna sami. Sanggeus eta, Riani, Dwi sareng Dian istirahat heula. Sabarian istirahat, budak tiluan eta ngobrol lalaunan. Ieu poe MC-na tadi kaos bonekanya. Boneka naon? Boneka binatang Tomcat. Bisa wae Pantesan ngaranna Siti Tomcat. Ya, maneh ulah sok ngomongkeun batur dosa. Cuman heueuy. Sanggeus istirahat, acara kuis dimulai deui. Oke, ayeuna babak penentuan saha anu bakalan menang. Pertanyaannya anak-anak, saha ngaran bapak kuring? Pertanyaan pas kitu. lamun ngaranna Siti Tomcat berarti ngaran bapana Oges Tomcat. Betul, pemenangnya Riani. Sekian ti abdi sareng rerencangan, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.